warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pamiarsa sadayana patepang di sareng simpuring pun dadang nur iman dina acara kulawarta mukakeun cakrawalaki Sunda keur balarea edisi Sabtu ping 20 Februari 2021. Salami 20 menit kapayun simpuring baris nyarengan pamiarsa sadayana dina acara warta-warta Sabunderen Jawa Barat. Numunggaran aya warta di Kuningan ngeunaan seni rengkong meh tumpul. Pamiarsa mangga sanggakeun iber salengkepna. Pamiarsa seni rengkong kiwari geus arang deui aya nu nanggap di Tatar Pasundan. Kaasup di Kabupaten Kuningan. Dina ayana oge ukur sataun sakali. Dina acara seren tahun hungkul. Sumangga nyanggakeun pidanganana. Rengkong teh seni asli Sunda nu teu bisa dipisahkeun tina budaya tatanen Tatar Sunda. Ngaran rengkong oge kapan dicokot tina ngaran hiji pakakas paranti nangkung beas. Sabangsa rancatan nu dijieunna tina awi gombong. Panjangna 2 meteran. Mun keur dipake nanggung sababaraha geus pare, rengkong teh ilaharna sok ngaluarkeun sora anu aneh hasil tina ngeserna injuk ti awi. Ari nu maenkeunana nurutkeun Asep seniman rengkong asal Kuningan mah biasana lalaki nu geus sawawa bari make pakaian adat Sunda model kampret lengkep jeung pangsi hideungna diwuwuhan ku iket atawa topeng. Pamiarsa seni rengkong teh baheulana mah sok mindeng dipidangkeun dina acara tradisi. Tapi ayeuna mah geus arang deui iwalina acara tahunan panen raya. Rupina sakitu warta anu biasa ku simkuring ditugikeun. Mugia warta ieu aya mangpaatna kangge balarea. Hatur nuhun kana waktuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.